Allahumma salli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku pasal sawiji. Faslun utawi iki iku pasal sawiji. Yajibu wajib. Yajibu wajib oleh wajib ala kulli mukallafin ing atase saban-saban wong kang mukallaf. Ala kulli mukallafin ing atase saban-saban wong kang mukallaf. Opo ada jami'ima nekani sakabeh barang. Silahima aujabahu kang wis ngawajibaken ing ma sapa Allahu Gusti Allah oleh ngawajibaken alaihi ing atase yasi kulli mukallaf. Wa yajibu lan samale wajib oleh wajib alaihi ing atase kulli mukallaf opo ayu addiyahu yenta nekani yasi kullu mukallaf ing ma oleh nekani alama netepi ing atase barang silahe ma amarohu kang wis marentah ing ieu kullu mukallaf sapa Allah Gusti Allah bihi kalawan ma. Bayane ma minal ityani nyatane nekani oleh nekani biarkani kalawan piro-piro rukune ma wa surutihi lan samalihe piro-piro syarate ma wa yajtaniba lan samalihe yen tangadohi yasikulu mukallaf mubtilatihi ing piro-piro kang ambatalaken ing ma. Faslun ari ieu eta hiji pasal anu mana eusina ieu pasal fi wujubi ada il wajibati dina nerangkeun wajibna ngalakonan nyumponan ngalaksanakeun pirang-pirang kawajiban wa tarkil muharramati jeung wajibna ninggalkeun pirang-pirang anu diharamkeun. Kewajiban wajib dilakonan, paharaman wajib ditinggalkeun. Dek nerangkeun nyata wajibna kudu ngalakonan sakabeh kewajiban jeung nyaeta wajib ninggalkeun sakabeh paharaman. Jadi dua kajian urang nu ieu nu tadi dina kitab Safinah jeung nu ieu dina kitab Sulam Taufik ieu ngajina ngaji wajibnya. Jadi dua dana ieu ngaji wajib. Lain ngaji sunat, lain ngaji wajib ya. Kudu bener nol. Ngaji anu hukumna wajib gitu. Anu hukumna wajib. Teu kabeh ngaji teh kabeh wajib teh. Kumaha nu diajina we jeung kumaha anu dibutuhkeunana gitu. Kumaha anu dibutuhkeunana. Yajibu wajib hukumna ala kulli mukallafin kasakabeh jalma mukallaf. Eusina mukallaf teh dua, ae baligin akilin. Hiji nyata nu disebutkeun kalaf teh jelemana boga akal, hartina nyaeta normal akal. Kadua geus balig. Geus baligna geus balig ku umur 15 tahun teh. Geus baligna geus balig ku bijil mani 8 tahun teh minimal, atau balik nanya eta balik ku head lamun awe minimal 8 tahun teh. Nah, oke aya namun tema akalna normal sehat nu kitu disebutna mukallaf. Nu kitu disebutna mukallaf. Ada ujami ima nyaeta
wajib ngalakonan sakabeh perkara awajabahu anu mana Gusti Allah geus ngawajibkeun kaetan kana eta perkara alaihi kamanehanana ka jalma mukallaf teh sakabeh kawajiban anu geus diwajibkeun ku Allah ka jalma mukallaf wajib hukumna kudu dilakonan kudu dilaksanakeun seperti mana salat zakat puasa mengaji mulangkeun kajahatan-kajahatan terhadap ayeuna papada wajib ayeuna mulang. Jadi lamun ayeuna mun teh mah urang boga dosa kabatur teh jadi henteu cukup ngan sakadar menta hampura henteu. Tadi anu didolimna ayeuna mun teh naon lain kieu nah jekuk nengeul duh hampura we nya kayak aya hukum naon eta aya hukum ayeuna mun teu make sos nyata ayeuna mun teh ayeuna mun teh madiat di dinya teh kitu henteu ayeuna mun teh bisa lepas kitu wae deui urang ayeuna mun teh nyokot duit lain hampuranya geus halalkeun ayeuna mun teh kuring teh nyokot ayeuna henteu nya naon bari menta hampura teh kudu naon kudu dipulangkeun barang anu didolimna barang anu dicokotna anu digasabna kudu pulangkeun eta mah kitu ayeuna mun teh gampang eta hampura balikeun heula barang anu dicokotna wa yajibu jeung diwajib alaihi ka jalma mukallaf ayu addiyahu nyaeta kudu ngalakonan kudu nyumponan kudu ngalaksanakeun si jalma mukallaf alama kana perkara amrahullahu bihi anu Gusti Allah geus marentahkeun kana perkara eta ka jalma mukallaf binal itjani tina kudu nyumponan ngalakonan biarkanihi kana pirang-pirang rukunna eta mah wa surutihi jeung pirang-pirang syaratna eta mah tah anu ieu anu sok kapopohokeun teh jeung anu kadang-kadang teu disadari geura sok di masyarakat ayeuna mun teu umum. Jadi anu gedekeun teh salat ari ngaji ngaji bab salatna gitu sok ayeuna rata-rata ditekankeun gitu henteu salat geus salat matak ayeuna salat nya asal salat ayeuna mun teh budakna ge da naon dari ditekankan rukun atau ditekankan syaratna atau dah ditekankan mending keneh make bahasa kolot make bahasa ajengan baheula lah bahasa nama euy pokona mah ayeuna ngaji we kitu bahasana teh ngaji tuluy ayeuna mun teh mah kurang dibuktikeun ayeuna tukang ngaji tara salat ayeuna tukang ngaji ayeuna tara salat betul manggih ayeuna mun teu manggih nu tukang ngaji ayeuna mun teu terasa aya anu getol salat tara ngaji tah loba eta mah loba coba ayeuna mun teu kurang dibanding-banding andai kata ya mah andai kata ya nya papaitanana gitu papaitanana dibandingkeun malah aya alus mah ngan paling ge aya mendingan bahasana teh ai goreng jeung ayeuna leuwih goreng mah da sabarna mah sarua ayeuna ayeuna mun teh halus itu ngan aya leuwih gitu gara nya jelema ayeuna mun teh mah ngaji tapi kanyaho aturan ayeuna mun teh mah sagala rupa ayeuna hukum nu kieu hukumna ayeuna mun teh wajib nu kieu hukumna sunat nu kieu hukumna haram jeung saterusna tapi ayeuna mun teh mah katingalina teh cigah ayeuna mun teh mah ongko haram tapi hayo we ongko ayeuna wajib kadang-kadang dibandingkan jeung ieu ieu ayeuna mun teh mah dakul we salat dilakonan gitu tapi teh nyaho ayeuna mun teh mah kewajiban rukun-rukun saputar salat tuluy ayeuna mun teh puasa ya katingali tapi ka boro-boro puasa Ramadan nyaneun Kamis ge lah
boro-boro ayeuna mun teh salat fardu salat sunat ke sagala salat tahajud bae aku manehanana duha oge ayeuna mun teh tuluy ayeuna eueuh ka nyaho eueuh ilmu teh teu ngarti teh dibandingkeun ayeuna mun teu boga ilmu itu tapi ayeuna naon amalna mah ayeuna mun teh mah ya cek paribasana ayeuna mun teh baku cara catang dirumpak tuluy ayeuna kana kewajiban culang caling gitu ieu nu getol teh tapi ayeuna ilmuan pangneangankeun ayeuna mun teh kitabna pangneangankeun ayeuna kitabna anu ayeuna mending getol najan ayeuna teu boga ilmu mending daek najan teu boga ilmu bisi ayeuna mendingkeun kadinya padahal mending mah mending naon mending ayeuna boga ilmu najan ayeuna mun teu naon najan katinggalina culang caling gitu najan katinggalina culang caling moal aya tapi kayeuna mun teh leuwih doraka ayeuna tina teh moal ngan katinggalina culang caling saperti ayeuna mun teh naon saperti culang calingna santri da sabenerna mah dibandingkeun ayeuna mun teh santri di kaalaman dasar balager keneh di lembur cing teh kalakuan santri teh ayeuna mun teu bae jeung ayeuna mun teu jeung santri mah gitu asa balager ulang lembur cing teh kitu tapi eta ayeuna mah ketika dibanding-banding ayeuna mun teh ku urang bager anu bodoh lain bager ayeuna mun teh nu ngarti bager anu bodoh tara katingali kitu tara katingali ayeuna mun teh meninggalkeun salat tara katingali ninggalkeun puasa tara katingali ayeuna mun teh mapasea tara katingali ayeuna bobogohan gitu bodoh tah itu aya santri mus perang mus perang mus pasea mus pasea da aya namun teh aya kumbaheula mah oh di sadang baheula mah jika aya namun teh jawara we teh nyepuk nyepak roma ayeuna sagala perang jeung perang aya namun ya tapi aya namun teh boga ilmu tapi aya namun teh boga ka nyaho boga aya namun ka nyaho ayeuna aturan nyaho patokan nu geus aya namun teh makapanggih dawuhan junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-alimu habibullahi walau kana fasikon wal jahilu aduwullahi walau kana abidan ari keberadaan ari kedudukan anu ngarti anu nyaho kana aturan-aturan pangeran Habibullah eta pangkatna kakasih Gusti Allah walau kana fasikon jika santri teh tadi teh jadi ayeuna mun teh baungna santri mah ayeuna mun teh ku sabab ayeuna keseharianana ayeuna mun teh ngaji nyaho aturan angeureun tah eta teh Habibullah jika resek baheula tingkung ayeuna mun teh pelomboran najan ayeuna cek paribasana pakaian teu patut ayeuna mun teh meueuh kasantrian tapi eta takdimna tapi eta mahabbahna eta hormatna gitu hormatna ada nyaho meureun mata kitu oge nyaho mata kitu oge nah sampai si urang ayeuna ge gelemrengnya make ayeuna mun teh magamis pakai sorban tapi orang ngahormat kemudian orang tetan buka ilmu buka ilmu masih nggak ya nanti paribasana bobodo gulan masih nggak eta kira anger anu buka ilmu mohon bisa dibohongan mau apa yang bisa dibohongan lain ku baju boga ilmu lain ku ayeuna mun teu penampilan lain ku ngomong deh lain ku gending lain sabab ilmu mah fis sudur geus aya dina taklim oge fis sudur ayana dina jero ati tapi wal jahilu aduwullah jelema anu bodoh mah najan walau kana abidan aduwullahi walau kana najan ngaduk-duk oge
tahajud cara tinggalin, puasa sunat cara tinggalin, aya dina kaayaan bodoh mah teu ngarti kana aturan-aturan main anggar we aduh Allah aya cenah ayeuna mun tah eta naon da urang mah pan geus diaji kabeh teh gitu jadi ketika ayeuna mun tah disengal ku ieu disengal kieu teh kumaha cenah fa'alimun bi ilmihi layak malah gitu lin kumaha mu'addabun min qabli ubadil wasan gitu fa'alimun mangka ari jalma anu boga ilmu bi ilmihi kana ilmu manehanana layak malah teu ngamalkeun ongko haram tapi beuki hayo dikeureuy ongko wajib tapi naon tapi ayeuna mun teh hare-hare mu'adzabun engkena bakal disiksa min qabli ubadil wasani disiksa teh diheulakeun memeh naon memeh anu nyarembah kana tapekong jika kumaha teh ayeuna mun teh geuning euy jadi lain hartina daripada nu boga ilmu teu diamalkeun mah mending keneh bodoh lain kitu hartina atawa qaumul mun kieu mah daripada nu boga ilmu teu diamalkeun mah mending jadi urang budak jadi penyembah tapekong lain kitu da geuningan ayeuna mun tah mah dahsatna eta nu boga ilmu teu diamalkeun mah diheulakeun siksaanana daripada nyaeta daripada anu nyarembah kana tapekong berhala teh dalin ayeuna mun tah mah ngarendahkeun kana ilmu lain ngarendahkeun kana boga ilmu da dalil eta mah lain jadi kieu jadi lamun seug ayeuna anu nyembah kana tapekong engke ayeuna mun tah mah di akhirat disiksana teh nyata dipaneurikeun ari ayeuna mun tah anu boga ilmu teu ngamalkeun kana ilmuna kan ayeuna mah kewajiban gitu meneng ayeuna tinggalin disiksa tuluy ayeuna mun tah kana paharaman loba dirempak disiksa ti heula heuda eta teh nungguan teh lain nungguan bari ngopi bari udud atuh nungguan antrian teh lamun nungguan antrian siksa bari ngopi bari udud nya ngeunah santai sok maneh heula si ayeuna mun teh sia urang berarti ngeunah-ngeunah atuh da ayeuna mun teh di mahasar tuluy ayeuna mun teh mah kudu naon bari panas bari lapar bari ayeuna mun teh mah ke dikeum ku kesang bari ayeuna mun teh mareng hapranju bari pinuh ku kasedih ku kanyeri ku kabeurih asagala nungguan naon nungguan antrian siksaan teh mending buru-buru ngarah tereh beres urusan gitu jadi anggar eta teh naon ngarah cepet beres urusan anak dipayunkeun heula tah anu boga ilmu teu ngamalkeun kana ilmuna jadi hartina nyata anger aya dina untung keneh cenah dina ayeuna saulih kitab mah wal amalu bila ilmin ghairu lajimin wal ilmu bila amalin lajimun wal ilmu bila amalin lajimun wal amalu bila ilmin ghairu lajimin mun ilmu teu aya amal naon lajim nya ngengket ilmu mah aya we aya ilmu mah aya we wal amalu bila amalin ghairu lajimin lamun amal ilmu ghairu lajimin moal ayeuna mun tah mangengket moal aya guna moal aya manfaat sama sekali moal aya manfaat sama sekali moal jadi ayeuna ghairu lajim teh moal aya ayeuna mun tah aya hubungan sama sekali moal aya guna sama sekali lamun ayeuna mun tah amal bila ari ilmu bila amalin lajim heuda ilmu mah aya ka nyawana mah kayakinanna mah ngan pedah teu amal jadi ngan hiji teu amal ilmu mah aya
Angger aya ya. Tapi amal lamun bila ilmin garula jimin amal ayeuna ilmu nya ayeuna ari itu mah ilmu teh amal ilmu mah aya ngan amalna geus dijelaskeun ayeuna ku Imam Busiri radhiyallahu an anu karek kamari lain ayeuna mun teh eta teh anu karek ayeuna mun teh kamari urang ngaji ka sholat ya meureunnya kamari mah ka ayeuna mun teh dicaritakeun ya dibahas di dah eta teh nyaeta hiji kewajiban teh ngalakonan salat nah kadua nyaeta kewajiban teh nganyahokeun rukun-rukun syarat-syarat salat jeung nyaeta ngamalkeun kana rukun-rukun jeung syarat-syarat salatna teu cukup ku salat tunggul teu cukup ku zakat tunggul teu cukup ku puasa tunggul tapi aya kewajiban anu kaduana naon cumponan sakabeh perkara anu diperintahkeun ku Allah nyaeta cumponan rukun cumponan syarat mun bahasa ayeuna simpel nama salat aya aturan main gitu jadi lamun salat ayeuna teu make aturan main nya sasalatan atuh ayeuna mun sagala rupa ayeuna mun aya aturan main ai baheula mah ayeuna mun teh masukan teh nya keur ayeuna keur budak gitu jadi lamun ayeuna mun teh main bal gitu aya sugan teh main bal teh asal ayeuna mun teh kuat cokor we gitu baheula mah gitu keur teu nya aturan main apaan geus aya free kick cenah gitu aya ayeuna pelanggaran berarti teu kadar-kadar jago atuh da salat geus teu kadar-kadar ayeuna mun teu majag ya aing kuat keneh 100 rakaat teh siap itu balik mah ruku sujudna naon itu make aturan main sarua we ayeuna mun teh manaon sarua jeung mengbal nganalkeun ayeuna mun teh mah bincurang itu baheula ayeuna mun teh disadang cenah gitu jadi sadang pan marke jampe baheula teh ayeuna dipalake gitu zaman ayeuna apa udin waya udin gitu jadi ayeuna mun teh mah culbal jadi ngaduh bincurang mang dadeng aya nyaritakeun da baheula mah cenah ayeuna mun teu masa disadang mah ayeuna mah sohor mah jadi ayeuna culbal gitu da intina ge naon ngadu bincurang ayeuna dipake ayeuna mun teh kana umum main bola umum sautak saeutik ayeuna moal kaut prit di prit deui nu kitu tuh nya teu make aturan main mak sok ayeuna ngandalkeun getol da urang kuat tah 100 rakaat ge atuh make aturan main mah roko sujudna naon iya ayeuna mun teh mah anu teu pati katingali lah ayeuna mun teh mah kuat bincurangna bangsa ayeuna mun teh nu kararitu teh ayeuna mun teh jago-jago ayeuna main bola teuing dijagokeun ayeuna mun tadi ngaja cokor jeung ayeuna mun teh jeung eta mah teuing tapi kan ayeuna nya aturan main nu teh yang aturan main mah saeutik-eutik free kick pelanggaran sautak saeutik offset ulah mana iya ayeuna mun teh mah ayeuna mumpung batur ayeuna mun teh mah asupkeun bawakeun prit naon ieu urang ayeuna mun teh keur geunah pan offset aya offset aya free kick saruana jadi ayeuna mun teh mah sadari di masyarakat ayeuna mun teh mah ieu luas bahwa ieu teu cukup kadar salat tungkul teu cukup kadar zakat tungkul teu cukup kadar ayeuna puasa unggul teu pada kewajibannya dua jadi hiji ayeuna wajib ngalaksanakeun salatnya jeung nyaeta wajib ngalaksanakeun aturan mainna gitulah eta mah hiji aturan main ayeuna mun teh dina aturan main ibadah teh syarat kadua ayeuna mun teh aturan main dina ibadah teh rukun katilu ayeuna aturan main ayeuna dina salat teh nyaeta ngajauhan pabatalan bedana rukun jeung syarat ari rukun ma wajaba wan qata'a ari rukun mah nyaeta sakur ayeuna perkara anu wajib anggar cuman aya putusna aya anggeusna coba ayeuna mun teh manaon ayeuna mun teh rukun salat teh nyaeta ayeuna mun teh mah niat teh dibarengkeun jeung takbiratul ihram hayah takbiratul ihram teu geus anggeus mah geus asal geus takbiratul ihram wan qata'a cul
terus saya namun tama geus takbiratul ihram saya namun tama naon nangtung terus nyanta tuluy geus maca ayeuna Fatihah mah dek daek ka ayeuna mun teu maca ayeuna 4 maca suratna geus anggeus ayeuna surat beres surat terus wae aya maca surat teu geus anggeus manaon terus ruku wajib geus beres anggeus wajib tuluy beres anggeus beda jeung syarat aya syarat mah wajaba wastamarro jadi sakur ayeuna pagawean anu wajib tapi wajib nate kudu mayang nerus manjang abah naon rukun salat bersih tina hadas 2 kan nyata ayeuna kudu boga wudu jeung boga adus teh lamun ayeuna tengah-tengah salat ada bieu geus ada kitu teh terusin salat teh kudu wudu deui da ayeuna eta mah kudu anggeus tapi kaberesna salat atuh da wudu mah tegasna salila ayeuna salat timiti takbiratul ihram tapi ka ayeuna awe salam kudu anger wudu teh sabab syarat wastamar naon ayeuna mun teu bersih tina najis deh syaratna salat teh lamun ayeuna mun teu ieu dina salat tuluy ayeuna mun teu makaragragan najis ayeuna batal salat nya batal da kudu salila salat teh ti awal teh kudu air teh kudu naon kudu bersih tina najis eta syarat ngaranna jadi ti awal tapi ka akhir kudu selalu bersih tina najis tuluy dina tengah-tengah salat tembok ayeuna orat syarat salat teh gitu ti mimiti salat tapi ka anggeus salat kudu anger bunyi orat nah eta perbedaan syarat jeung rukun aya rukun mah asal geus dilakonan bebas lepas ma wajaba wan qata syarat kawajibanana ma wajaba wastamaro kudu tepi ka anggeusna lepas ya syarat eta teu tulus bedo ayeuna mun teu ibadah gitu wa yajibu alai amru man ra'ahu aduh loba keneh kewajiban urang teh nu bieu mah kewajiban pribadi masing-masing engke urang aya kewajiban terhadap pada urang teh urang teh wajib kumaha ka ikhwan urang teh urang teh di mana-mana ningali ayeuna ikhwan urang ulah dianggap ayeuna batur ulah dianggap saingan aya urang dek ayeuna menerkeun batur dek ngabejaan batur kamu dianggap musuh mah gitu tapi kudu dianggap ikhwan kudu dianggap dulur urang ngarah ngabejaan engke dibarengan jeung rasanya rasa karunya gitu nyata engke dina tahap anu katilu naon tahap anu katilu nyata wayajibu alai amru man ra'ahu tarika syai'in minha wallahu a'lam bissawab.